Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah li pangaosan sadayana, mangga urang lajengkeun hanca nu kamari, hanca nu katunda nyaeta masih nerangkeun dina bab sedekah. Buka halaman 24 dina kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tepati-pati ti hiji jalma nu Islam yut'imu nu mere tuangeun ieu muslim akhahu kadulurna muslim hatta yusbi'a sehingga nyebeuhkeun ieu muslim hu ka ieu akha ngawargeun wa yuskia sareng nyegerkeun ieu sareng maparinan leueut ieu muslim hu ka ieu dulur ka akha hatta yarwiya sehingga nyegerkeun ieu muslim hu ka akha illa ba'da kecuali ngajauhkeun huka ieu muslim sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala minan nari tina api neraka. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah bainahu antara ieu muslim wa bainaha sareng antara neraka sab'ata khonadiko kana 7 pirang-pirang parit atanapi parit galian. Baina kulli khondaqaini eta tetep antara setiap parit satu mi'ati amin ari perjalanan 500 tahunan. Wa nadat jeung ngagero naon jahannamu jahannam ya Rabbi du Gusti pangeran abdi. Idzin muga ngidinan Gusti li ka abdi cek ieu jahannam bisujudi ngidinan kana sujud syukron kana syukuran laka ka Gusti. Faqad aradta makanya tos ngersakeun Gusti anta atiko kana yen ngamerdekakeun Gusti ahadan ka seseorang min ummati Muhammadin ti umat Kanjeng Nabi Muhammad min adzabi tina siksaan kuring cek eta jahannam. Lianni karna sanyana kuring abdi cek jahannam kuntu eta bukti abdi astahi eta ngarasa era abdi min Muhammadin ti Kanjeng Nabi Muhammad an adzaba kana yen rek nyiksa abdi al mutasaddiqo kajalma nu gawe sedekah min ummatihi ti umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Pala buda maka misti lipikeun abdi min taatika tina taat ka Gusti. Summa amaro teras marentah sa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala liyadkhula supaya marentah Allah liyadkhula supaya asup al jannata ka surga saha al mutasaddiqu jalma nu gawe sedekah bilukmatin hubjin kana sahua proti au biqobodoti tamarin atawa kana sagengem korma. Hadirin jamaah sadayana, masih nerangkeun bab sedekah bahwa saur Kanjeng Rasul teu pati-pati hiji jalma nu Islam mere tuangeun masihan leueteun kadulurna anu Islam, masihan tuang sampai wargeun ieu dulurna, masihan leueteun sampai seger ieu dulurna ku jalma Islam tadi tepati-pati mere tuangeun sareng leueteun kecuali ku Allah ieu jalma nu masihan tuangeun sareng leueteun teh bakal dijauhkeun ku Allah antara ieu jalma nu sedekah tadi jeung seuneu dijauhkeun tina seuneu naraka. Bari wa ja'ala bainahu wa bainaha sab'ata khonadi. Antara Allah ngajadikeun antara ieu jalma nu gawe sedekah jeung antara neraka ieu teh dijadikeun ku Allah aya parit. Dijadikeun aya 7 parit. 7 ibarat logat gitu. Sedengkeun antara parit jeung parit teh perjalanan jauhna kurang lebih 500 tahunan perjalanan. Tangke di akhirat bari bakal ngagero keur jalma anu naon neraka jahanam teh ngagero duh Gusti pangeran abdi. Mugi Gusti ngidinan ka abdi cek neraka jahanam widian abdi bade sujud ka Gusti karena syukuran ka Gusti. Naon margina pangna bade sujud syukuran ka Gusti margi
faqad aradta an ta'tiko ahadan margi Gusti ngersakeun ka seseorang ti umat Kanjeng Nabi Muhammad ngersakeun Gusti ngamerdekakeun Gusti ka hiji jalma seseorang ti umat Kanjeng Nabi Muhammad dibebaskeun tina siksaan abdi cek seuneu neraka jahanam. Margi li anni kuntu astahi min ummati Muhammadin an a'dzabal mutasaddiq. Margi abdi teh ngaraos isin cek neraka jahanam. Abdi teh ngaraos isin ti Kanjeng Nabi Muhammad, isin ku Kanjeng Nabi Muhammad. Kedah abdi nyiksa ka umat Kanjeng Nabi Muhammad nu gawe sedekah, isin atuh abdi teh pala buddha li min taatika sedengkeun abdi pasti misti abdi kedah taat ka Gusti cek saha cek eta saur cek eta neraka jahanam. Akhirna Allah marentah we Allah supaya Allah menarentahkan neraka jahanam supaya ieu liyadkhulal jannah al mutasaddiq supaya ieu jalmi nu gawe sedekah tadi teh supados lebet ka surgana Gusti Allah. Kusababiah naon jalma nu gawe sedekah asupkeun ka surga nu gawe sedekahna sababiah bilukmati hubjin cek paribasana sedekah ku sahwap sahwap roti sagede berarti nya gawe sedekah. Oh atawa biqabdati samarin ku sagenggem sahiji korma sedekah ku sasiki korma gitu nya ta eta ge saur Allah asupkeun ka surga ku sababiah gawe sedekah. Bahkan hadirin sadaya upami ngemut ningal jalmi-jalmi nu tos maot gitu, ketika jalma nu tos maot naon sih nu hayang diharapkeun ke jalma nu geus maot. Begitu geletuk maot dikubur asup ke jero kubur begitu hudang itunya begitu ingat lieuh ya di mana oh geus maot duh Gusti geuning ieu maot teh kieu Gusti balikeun deui abdi ka mana ka dunya balikeun deui abdi ka dunya rek naon rek salat lain hayang naon hayang haji lain hayang naon hayang ibadah lain tapi naon pangna tong lami teuing atuh Gusti tong sapoe tong sajam atuh cek paribasana samenit abdi balikeun deui ka dunya rek naon teu aya deui abdi hoyong dibalikeun deui ka dunya teh abdi bade gawe sedekah harta banda abdi bade disodaqohkeun dijariahkeun di jalan Gusti naon sababna punten jalma daek sedekah jalma daek salat tetep bersangkutanana ieu jalmana nu daek salat jalma daek haji tetep moal bisa diwakilan ku batur kudu soranganna init naik haji jalma jihad kudu soranganan jihad tapi punten jalma nu gawe sedekah mah ketika manehna cek paribasana geus maot ketika geus maot tapi pernah gawe sedekah pernah gawe jariah sedekah maka sedekahna ngocor sok sanajan ieu jalmi na tos teu aya di mana teu aya di dunia bakal ngocor ganjarana mata Gusti balikeun abdi ka dunia samenit weh tujuan rek disodaqohkeun harta bandana sadayana. Hadirin jamaah anu mulya lajengkeun waqad hukia jeung nyata dihikayatkeun aya hikayat annahu kana fi bani Israil kuhtun syadidun sanina mutawaliyatin. Jadi kacarioskeun di zaman Bani Israil baheula aya kaserang paila mencek urang mah paceklik halodo panjang banget halodo paceklikna teh sababaraha taun anu tuluy-tuluy berarti teu aya naon teu aya tumbuh-tumbuhan nu jadi teu aya pepelakan nu jadi dah halodo panjang berarti hese tuangeun wa kana ingda imraatin lukmatun munhubzin tak kacarioskeun di eta zaman harita teh aya hiji istri anu keur barang tuang roti kira-kira ieu roti tos sahuapeun deui tos calangaf bade di bleb bade dihuapkeun paddo'atha fi pamiha ketika ieu roti rek diasupkeun kana bahamna ieu istri lita kulaha kana rek nuangna ieu roti sahuapeun deui sapotong deui panada asail fil babi
Terus anu ngagero jalmi jajaluk kanu lapareun da keur waktu paceklik teh paila teh aya nu ngagero nu jajaluk nu menta-menta di eta lawang panto atini lillah lukmatan cing pasihan abdi karena Allah abdi teh lapar hoyong barang tuang sakhuap weh gitu keluar pa'akhrojat ha min pamiha ya geus dina baham geus salangap tinggal ngelawegeun eta istri nu nguping nu jajaluk dina lawang pantona aya nu lapareun hayong barang tuang sok sanajan sahwap padahal ieu roti tinggal sahwapeun deui kalu ngaluarkeun ieu tetulus dihuapkeunana tetulus dikaluarkeun dina bahamna pada paat ha ila sa'il ieu ku istri ieu roti nu sahwapeun dipasihkeun ka saha ka eta anu jajaluk ka eta anu minta pasihkeun weh kanu jajaluk tadi santos kitu leos weh eta nu jajaluk tos kitu summa kharajat ila sohroi terus weh eta si istri nu tadi gawe sodakoh ku sahwap roti tadi keluar weh mun bahasa ayeuna mah ka Tegal ka kebon ka leuweung rek naon keluar rek neangan suluh ngalah suluh li anna tahtabu neangan suluh tah wa kana laha ibnu shogir jeung manehna eta si lalaki teh eta si istri anu tadi teh masihan sodakoh roti sa huapeun ngabogaan budak lalaki nu keur ngoronang leutik keneh maha sasarengan dicanak ku manehna dibawa ka Tegal ka leuweung nek ngalaso suluh teu lami tidinya budak lalaki diecageun cenah cicing dina hanapeun tatangkalan nu ieu manehna init neangan suluh keur jongjon neangan suluh teu lami tidinya pajaa adibu datang weh serigala da boang serigala anu lapar pahamalahu terus weh dibawa eta budakna teh digusur ku saha ku serigala atawa mun ayeuna mah ku maung wadahaba ini teh ieu serigala teh mawa eta budak lalaki leutik keneh katingalieun ku eta inungna pawaqaat asoiha atuh tumiba ieu si istri teh gogorowokan jejeritan dan ningali budakna digusur dibawa ku naon ku serigala pada habat al pi asaridi terus ini teh dituturkeun eta bari jejeritan dituturkeun eta tapakna serigala teh ku indungna dituturkeun ka mana ini teh serigala mamawah budak kuring akhirna paba asallahu taala jibrila terus weh Allah ngutus ka malaikat Jibril pa akhroja asobia terus weh malaikat Jibril ngaluarkeun ka budak leutik tadi pipami di dina bahamna serigala tinggal sacaplukeun tinggal ngalegleg eta budak teh ku serigala dina baham gitu karena kakawasan Gusti Allah miwarang ka malaikat Jibril supaya ieu serigala ku malaikat Jibril eta budak dina baham serigala teh supaya dikaluarkeun pada paahu illa ummihi terus weh ieu budak teh dipasrahkeun weh ka inungna saantos gitu terus malaikat Jibril ngadauh ngan eta malaikat Jibril eta si ibu teh si istri teh terangeun eta teh malaikat Jibril nyarupakeun jalmi biasa dipasrahkeun weh eta budak teh ka inungna pok weh ngadauh malaikat Jibril ka inungna tadi waqala laha cek eta malaikat Jibril ya amatallah hei amat Allah aroditi lukmatan bilukmatin nah anjeun ridho teu anjeun kana sahuap digantian ku sahuap deui tadi anjeun geus sodakoh ku naon sodakoh ku sahuap roti sahuap deui maka digantian ku sababiah sahuap roti budakna tinggal sahuapeun tinggal naon ngalegleg ku serigala tetulus dikaluarkeun deui ku sababiah eta si istri eta si ibu geus gawe sodakoh ku sahuap. Hadirin jamaah ahli pangaosan sadayana rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan eta kisah nu ringkes mudah-mudahan aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin
anu ngupingkeuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.